Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, tepang deui sareng singkuring pun Indri Augustina dina acara Warta TV. Pamirsa, dina waktos ieu simkuring bade ngadarkeun kajadian kamalingan motor dina kaping 17 Februari 2024 di Blok Cilopang, Desa Kamarang-Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Kajadian ieu ditangkap dina CCTV rompok warga, nyanggahkeun ibar salengkapna. Ieu rekaman CCTV nu ngarekam maling motor anu diparkir di pakarangan rompok korban. Korban nu tepang ti pasar langsung asup kalebet tanpa merhatikeun kunci motor nu masih nyantol dina motor. Lantaran nyadar kuncina masih nyantol, korban langsung kaluar rompok terus kaget tiba-tiba motorna geus teu aya. Si motor terus dibawa kabur ku palaku. Wilujeng enjing pamirsa, dinten ieu abdi aya di lokasi pencurian sepeda motor. Di dieu aya hiji saksi sareng korban salaku nu boga motor. Namina saha? Nami abdi teh Tia. Saha anu kajadianna teh? Kajadianna kamari jam 9. Kunaon teh motorna bisa kacolongan? Tadina abdi teh tos nyimpen balanjaan ka jero imah. Tapi kuncinya nyantol bae di motor. Teteh ingat teu wajah palakuna? Teu, tapi duaan palakuna. Kumaha kalanjutanna tos dilaporkeun ka pihak nu berwajib atos ayeuna keur diproses. Oh gitu. Semoga wae palakuna enggal katangkep nya teh. Hatur nuhun. Sami-sami. Hayu urang dangukeun kasaksian tina salah sahiji saksi. Wilujeng siang teh namina saha? Nami abdi Siti. Teh Siti bisa dicaritakan kumaha kajadianana? Jadi abdi seraka rencangan abdi tadi teh lewat di hadapan rompok korban. Terus abdi ningali aya 2 orang anu lewat anu bolak-balik bae lewat di hadapan rompok korban. Pas abdi jauh, salah sahijina teh aya anu bawa motor korban. Terus kepadenger ku abdi teh si korban teh teriak-teriak maling-maling gitu. Kumaha ciri-cirina teh? Anu hijina teh aya kemudian oh ieu nya teh abdi nurjana sakitu wae laporan ti abdi. Hatur nuhun. Sakitu wae warta duka sanggakeun ku simkuring, abdi Indri Augustina salaku pembawa warta Sunda TV ngahaturkeun nuhun. Abdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.